wali walidayya amin. Bismillahirrahmanirrahim. Dina Al-Qur'an aya anu dinamian ku surat Al-Buruj. Hartosna Al-Buruj teh gugusan bintang. Lamun cek bahasa barudak mah zodiak. Janten dina Al-Qur'an 14 abad yang lalu Allah Subhanahu wa taala parantos menyinggung soal gugusan bintang nyaeta dina surat Al-Buruj. Ayat hiji surat Al-Buruj, was-sama'i dzatil buruj. Was-sama'i demi langit, dzatil buruji anu ngagaduhan buruj, anu ngagaduhan gugusan bintang. Allah Subhanahu wa taala sebagai Khalik teh sang pencipta. Allah mah sebagai Khalik tiasa sumpah ku makhlukna. Tak saur Allah was-sama'i demi langit. Ari urang mah sebagai makhluk sumpah teh kudu ka Allah hungkul demi Allah. Lantaran ieu mah Allah anu sumpahna, maka Allah mah sang pencipta Khalik namina tiasa sumpah ku makhlukna. Saur Allah was-sama'i demi naon? Demi langit. Allah ngahaja nyebatkeun demi langit, malah mandar orang sebagai makhlukna, sebagai ciptaan Allah tiasa bertapakur. Tapakur teh nyaeta merenung memikirkan alam semesta. Pandur ila nafsika sumantakili lil alamil uluwi sumasupli. Bukannya anjeun kudu tapakur kana diri anjeun. Sumantakil tuluy pindah sabadan napakuran diri anjeun, pindah tapakur teh kana alam anu hanap, tuluy kana alam anu luhur. Di antawis alam anu luhur nyaeta naon? Langit. Eta teh tapakuraneun maha besarna Allah, maha kawasana Allah, maha penciptana Gusti Allah. Cobi tapakuran ku ibu ku bapak termasuk ku sim kuring. Allah nyiptakeun langit. Teras anu katingali di langit teh aya naon? Aya bintang, pamiwengi katingali bintang. Teras aya bulan. Teras aya naon deui? Aya panon poe. Nah, itu kan sadayana ogen makhluk. Naon hartosna makhluk teh? Anu diciptakeun, ciptaan Tuhan. Ya, ciptaan Tuhan. Dari Tuhan namina Allah mah eta mah Tuhan disebat Allah teh ladang informasi wahyu ti Allah bahwa Tuhan teh jenenganana saha Allah eta mah
kauninga Tuhan sang pencipta langit bumi dan lain-lain jenenganana Allah itu mah sanes kapanggih ku akal, tapi eta mah ladang informasi ti Allah, ladang informasi wahyu bahwa Tuhan teh yang menciptakan langit, yang menciptakan bumi, matahari, bulan, bintang dan lain sebagainya, namina teh saha? Allah gitu. Tasai pisan tapakur teh merenung ngahuleng we, tapi ngahulengna sanes ngahuleng tepugu tapi bertapakur. Ta eta teh tapakur sasaah saur dina keterangan langkung sae tibatan ibadah 70 tahun tapi kosong tanpa tapakur. Aya di dieu anu ngadedekul ibadah 70 tahun ngadedekul terus teu macul, teu kasawah, teu dahar terus naon ngadedekul ibadah 70 tahun teu aya. Ta ari tapakur sasaah mah sasaah teh aya anu nyebatkeun sak jam. Tapakur hungkul merenungi makhluk Allah eta teh ciptaan Allah, tah kitu hungkul eta teh ganjaranana teh langkung sae naon cenah tibatan ibadah 70 tahun tapi henteu tapakur. Matak ngahaja ku Allah sok disinggung demi langit. Allah sumpah make langit. Tuluy langit nate disipatan ku Allah teh datil buruj. Saur Allah langit teh anu ngagaduhan gugusan bintang. Pernah nguping gugusan bintang zodiak tadina Al-Qur'an matos dibahas. Gugusan bintang teh bahasa Al-Qur'an teh bahasa Arab teh al-buruj. Di Al-Qur'an teh sangat luas ilmu pengetahuan alamna. Matak tapakuraneun oge. Gugusan bintang sadayana aya 12. Isnai asaro barajan. Gugusan bintang aya 12. Kapungkur mah nuju di pasantren saur almarhum Kiai Haji Hoiruman Ajam tos ngantunkeun ayeuna mah. Kade cenah gugusan bintang al-buruj anu 12 kudu katalar. Lamun bade ngaos ilmu palak. Ilmu palak teh sanes ilmu malak. Preman lah sanes. Tapi ilmu palak teh adalah ilmu astronomi. Janten di pasantren diawas ilmu palak teh ilmu astronomi teh. Ilmu perbintangan, ilmu ruang angkasa teh diawas. Kanggo naon cenah tujuanana nalar gugusan bintang anu 12? Tujuanana kanggo mengetahui arah kiblat, sinareng kanggo mengetahui awal waktu ibadah, sinareng akhir waktu ibadah. Matak talar cenah kapungkur masuk dina dongkeun gugusan bintang anu 12 teh. Hamal saor jaoja sarton asad sumbulah mijan akrob kus judai dalwu hut cenah. Katalar teu hafal teu ibu-ibu bapak-bapak. Hamel saor jaoja, hamel teh Aries. Bahasa baturna teh hamel teh Aries. Saor Taurus, jaoja Gemini, sarton Cancer, asad Leo, sumbulah Virgo,
Mizan Libra, Akrob Scorpio, Scorpio teh langir sebab bintangna jika langir mereka. Terus Kus Sagittarius, Judai Capricorn, Dalwu Aquarius, Hut Pisces. Ayat 12 pokoknya nama. Taku Al-Quran mah geus dibahas. Memeh dina ilmu pengetahuan alam, ilmu umum ogen ku Al-Quran mah parantos dinaon dibahas. Sagala ayat dina Al-Quran mah sanes ngabahas ibadah hungkul, sanes ngabahas sosial politik hungkul, tetapi Al-Quran teh ngabahas ilmu pengetahuan alam ogen, baik itu alam semesta anu luhur atanapi alam semesta anu handap. Ngahaja ku Allah dibahas ngarah naon? Ngarah jadi ibadah ku ngalaksanakeun naon? Tafakur. Ta eta teh upami diaos ilmu falak tiasa mengetahui arah kiblat kudi etang. Terus tiasa mengetahui awal waktu ibadah, baik itu awal waktu Ramadan supados tiasa puasa ngalaksanakeun puasa atanapi awal waktu salat. Kitu ulama kapungkur mah nganyahokeun awal waktu salat henteu ngange jam digital, tapi murni ilmu falak, ilmu astronomi. Janten asupna waktu salat teh tos kaetang. Ari urang mah lain ladang etang apal asup waktu salat teh, tapi ladang alarm jam digital anu tos terhubung kana naon? Kana internet. Kan urang mah ngaranna teh tuturut muning gitu kan ya. Teu apal geuningan geus disada. Oh berarti geus asup waktu. Tah ari ulama ahli astronomi kapungkur mah henteu kitu. Jadi benar-benar naon? Asak gitu tah. Mudah-mudahan weh urang sadayana sing dijantenkeun ahli ilmu. Ternyata ilmu teh anu dipasihkeun ku Allah teh seueur pisan. Tinggal daek milarianana. Bilih teh mah bade mempelajari ilmu perbintangan mangga. Daku Al-Quran ogen parantos dinaon dibahas. Tah ieu al-buruj gugusan bintang atanapi zodiak anu 12 adalah manajilul kawakibis sab'atis sayyarah. Nu hartosna ieu anu 12 namenu disebatan adalah manajil, tempat singgahna bintang 7 anu berjalan. Aya bintang teh ayat bintang 7 anu berjalan, aya urang mah bintang 7 teh obat ya katanya. Pedal mah al kawakibus sab'ah as-sayyarah, bintang 7 anu berjalan. Mana jadi bintang ieu mah muter berjalan henteu cicing. Mana anu 7 teh? Hiji Marih. Marih teh Mares. Bereta teh bintang Marih atanapi Mares berjalan henteu calik. Nu kadua Juhroh. Juhroh teh Venus. Eta sami bintang berjalan. Nu katilu Utorid, Merkurius. Opat Komar, Mang Komar. Komar teh artina naon? Bulan. Berjalan bulan teh cicing. 5 Sames. Tah panon poe teh bintang eta teh.
salah sawios bintang anu 7 nu berjalan dina Yasin wasyamsu tajri limustaqarri laha dalika takdirul ajijil wasyamsu tajri bintang matahari tajri berjalan jadi matahari teh cicing eta teh nu kagenep aya mustari bintang mustari Jupiter nu katujuh Juhal mah bintang Saturnus aya dina Al-Qur'an dina tafsirna oge ieu teh ieu teh sadayana nu disebatan me adalah makhluk Allah anu aya di luar angkasa bilih bade dipelajari mangga da dina Al-Qur'ana oge naon aya asal teu kenging dianggo kamusrikan hungkul sabab aya sapalih mah ahli ilmu nujum anu dianggo kanggo naon kanggo ngaramal eta mah teu kenging dipelajari ilmu eta mah sok sanaos aya sapalih para ulama anu ku Allah dipasihan naon dipasihan mafatihul ghaib dipasihan ilmu gaib aya margi kan ari ulama teh adalah saur dina Al-Qur'an innama yahsallaha min ibadihil ulama yang artinya pastina jalmi anu paling sieun ka Allah teh ti hamba-hamba Allah teh saha ulama moal aya hamba Allah anu paling sieun salian ti nabi jeung rasul moal aya hamba-hamba Allah anu paling sieun ka Allah kecuali ulama sok sanaos ilmu agama na pinter katalar sagala Quran katalar syarat-syarat salat katalar rukun salat rukun puasa rukun wudu katalar tetapi teu mataksieun ka Allah lain ulama eta mah kartos da setan oge da pinter sugan setan teh teu apaleun Allah teh pangeran apaleun keneh setan jeung urang oge apaleun keneh iblis tapi setan jeung iblis teu naon teu sieuneun ku Gusti Allah lain kalah kajadi ulama tuluy aya cenah cek sejarah mah zaman Belanda aya lain Islam agamana teh tapi mempelajari ilmu agama naon Islam kitab kuning katalar cek paribahasana ilmu nahwu sorof bisa ilmu tafsir tiasa tapi teu beragama Islam berarti teu sieun ku Allah lain ulama nu kitu ta ulama mah nya seueur elmuna nya sieun ku Gusti Allah kitu ari ulama mah ta balukar tina jadi ulama sieun ku Allah takwa ka Allah sieun ku Allah teh ari sieun ku Allah teh naon atuh takwa ka Gusti Allah cirina sieun ku Allah teh naon takwa ka Gusti ari takwa ka Gusti Allah teh naon parentah Allahna dilaksanakeun larangan Allahna ditinggalkeun ta sieun teh aku Allah aya parentah Allah tadi naon dilaksanakeun da sieun teh aku saha ku Allah aya larangan Allah teh dikumaha dijauhi tak kitu akibat sieun ku Allah teh ngaranna muttaqin jalma anu takwa nasaur Allah dina Al-Qur'an wattaqullaha wa yu'allimukumullahu anu kahiji mah wattaqullaha Allaha anu kadua mah wa yu'allimukumullahu Allahu yang artinya wattaqullaha
kudu sieun kudu takwa aranjeun ka Allah. Gara-gara takwa ka Allah wa yu'allimukumullahu, Allah bakal langsung maparinan ilmu ka aranjeun cenah. Jadi aya hiji ilmu lain aya hiji ilmu, aya beberapa ilmu anu dipasihkeun ku Allah kanu jadi hambana anu takwa ngaranna ilmu laduni teh. Ari ilmu laduni teh adalah ilmu anu langsung dipasihkeun ku Allah, lain ladang ngaji, lain ladang sakola, lain ladang masantren, langsung we ku Allah dipasihkeun ka eta jalma teh. Jalma nu mana? Jalma anu takwa ka Gusti Allah. Naon ilmu nu dipasihkeunana teh? Duka ujug-ujugnya we eta jalmi takwa teh. Bari tara dibeja-beja da ari nu kitu matna naon dibeja-beja gitu tah. Rahasia Allah tak saur dina kitab Hikam sing saha jalma anu takwa ka Allah, takwa lahirna, takwa batina, maka cenah bakal muter duka nawana anu muter teh dina alam malakut cenah. Duka ruhani na duka nawana jadi sagalanya ho. Matak nabi jeung rasul pintar oge kitu eta teh. Sieun ku saha? Ku Allah, ari sieun ku Allah mah dibikeun ku Allah ge naon oge. Ilmu anu teu dibikeun ku kabatur teh ku Allah teh dina naon dipasihkeun. Ngaranna ilmu naon? Laduni. Nu kadua mah aya ilmu kasbi. Ilmu kasbi mah ladang diajar, ladang ngaji, ladang sakola, ladang kursus, itu mah ilmu kasbi. Ilmu anu di ladang diusahakeun. Tah mata kitu cenah saur Allah, jalma anu takwa ka Allah, ku Allah bakal langsung dipaparin ilmu. Batur mah teu arapaleun, aranjeunna mah naon? Apaleun. Tah kitu cenahnya. Eta ayat hiji surat naon? Al-Buruj. Nu kadua wal yaumil mau'ud ayat 2. Demi poe anu dijanjikeun. Allah nu kaduana dina ieu ayat bersumpah ku poe anu dijanjikeun. Ditafsiran poe anu dijanjikeun teh poe Jumat. Tah poe Jumat mah ku Allah dijadikeun diangge sumpah. Berarti dinten Jumat teh seueur kautamianana. Sanes dinten Jumat poe kiamah punten. Wal yaumil mau'ud demi poe anu dijanjikeun. Poe anu dijanjikeun teh maksudna poe kiamah. Nah, sabab poe kiamah ku Allah dijanjikeun bakal naonana terjadina. Ayat 3 wasyahidi wa mashhud. Demi anu nyaksian jeung demi anu disaksian. Tah anu nyaksian dina ieu ayat mah ditafsiran ku dinten Jumat, wa mashhudin anu disaksian dina ieu ayat ditafsirkeun ku poe Arafah. Berarti hari kiamat, hari Jumat jeung hari Arafah teh termasuk adalah hari anu istimewa munggu Allah Subhanahu wa ta'ala. Ta eta teh sumpahna teh Allah teh 1 2 3 4 ku 4 demi langit anu ngagaduhan gugusan bintang nu 12, demi hari anu dijanjikeun, demi anu nyaksi tegesna poe Jumat, jeung demi anu disaksi tegesna poe Arafah. Ta eta teh kan sumpah. Upami sumpah cek ilmu alat kudu aya jawabna.
ngaranna teh jawab kosam, jawab sumpah. Menya sumpah eueuh jawabna. Moal aya paedahna sumpah teu aya jawabna. Model kieu. Bapak atanapi ibu ditaros. Cek anu naros teh. Sumpah anjeun teu maling. Sik sok bersumpah lamun anjeun teu maling. Kumaha? Jawab ibu, demi Allah. Nah itu demi Allah teh naon namina? Sumpah. Mana jawab sumpahna? Nah jawab sumpahna teh kuring henteu maling. Demi Allah ngaranna sumpah. Jawab sumpahna ngaranna contona kuring henteu maling. Atawa lamun pejabat disumpah demi Allah. Demi Allah naon? Gitu. Eta teh sumpah. Sumpah sanes. Sumpah, mana jawabna? Bahwa saya akan melaksanakan sebagai kewajiban saya sebagai presiden misalnya. Sebagai gubernur. Nah itu jawab sumpah. Tadi dia Allah teh sumpah. Demi langit dan seterusnya. Demi langit naon? Mana jawab sumpahna? Jawab sumpahna teh dina ayat 4 kutila ashabul ukhdud nu hartosna cek Allah teh kieu demi langit dan seterusnya yakin nyata geus dibunuh ashabul ukhdud. Saha cenah nu dibunuh teh? Ashabul ukhdud. Ai ashabul ukhdud teh para jalma-jalma anu ngagaduhan parit. Ashabul ukhdud teh lain ashabul udud. Ashabul udud mah tukang udud gitu nanya. Ari ashabul ukhdud mah jalmi-jalmi anu ngagaduhan parit. Terang parit. Parit manaon? Parit we parit mah. Jadi ashabul ukhdud teh jalma-jalma anu nyieun parit. Maksudna jalma-jalma nu nyieun parit kumaha? Diterangkeun deui ku Allah teh dina ayat 5. An-nari datil waqud. Dina eta parit teh dina eta parit teh tanah ngalegop nya kitu nya dijieun tapi buatan jelema. Solokan mun ageung urang gitu. Dina eta parit teh eta jalma-jalma teh ngahurungkeun seuneu. Ngahurungkeun naon dina parit teh? Ngahurungkeun seuneu terus dina ayat genepna. Idhum alaiha qu'ud. Gigireun naon eta jalma-jalma nu nyieun parit nu ngahurungkeun seuneu dina eta parit teh darariuk di luhureun parit. Jadi parit di luhureunana teh di nguriling meureunana kitu tah. Eta jalma-jalma teh darariuk. Ek nanaonan eta jalma teh ngahurungkeun seuneu dina parit. Wahum ala ma yaf'aluna bil mu'minina suhud. Eta jalma-jalma ngahurungkeun seuneu dina parit arek nyiksa jalma-jalma anu iman ka Allah. Wa mana qamu minhum illa ayyuminu billahil ajijil hamid. Pangna eta jalma-jalma nyieun parit tuluy ngahurungkeun seuneu dina eta parit pikeun naon cing? Pikeun ngalung-ngalungkeun jalma-jalma anu iman ka Gusti Allah. Berarti eta jalma-jalma anu nyieun parit teh jalma kafir. Jalma-jalma naon cenah? Kafir, jalma-jalma anu teu iman. Ieu teh kisah ieu teh di zaman Nabi Isa ieu teh. Ngeun Nabi Isa na tos teu aya. Ieu teh zaman saha? Zaman Nabi Isa ieu teh ashabul ukhdud teh. Ngeun Nabi Isa na tos teu aya, tos diangkat ka langit. Kan Nabi Isa mah acan maot. Acan wafat Nabi Isa mah.
Ieu kajantenan teh saatos Nabi Isa diangkat ka langit aya kajantenan ieu kajantenan kisah Ashabul Ukhdud ku Allah dicarioskeun ngahaja supados naon cing ku Allah dicarioskeun kisah Ashabul Ukhdud nyaeta supados tasbitul mukminina ala imanihim hiji netepkeun mukminin dina kaimanan nana lamun cek basa urang mah ye iman teh sing naon sing kuat baheula mah zaman Nabi Isa mempertahankan keimanan teh nepi ka diduruk dialung-alungkeun kana seuneu ari ayeuna buat nu kitu di urang mah gitu kan ya mata da senang ieu zaman ayeuna masugan aya ancaman ka jalma nu iman teh sok sia kudu murtad mun teu murtad ditemak da teu aya ieu di urang mah mata sing leuwih-leuwih kuat iman teh da ka urang mah nu ngancam ieu pikeun iman teh kitu intina mah kartos tah baheula mah kitu diancam supaya naon supaya teu iman ka Allah kumaha diancamna teh nya sok sia gerak keluar tina agama anu dibawa ku Nabi Isa teh lamun henteu keluar wae tina agama Islam anu dibawa ku Nabi Isa rek dialungkeun diduruk kana seuneu maraneh teh kitu kapungkur teh nu kaduana kisah ieu teh wasobruhum ala adal kupar sing sabar lamun aya pilara ti jalma-jalma kafir di urang aman-aman sentosanya di negara batur mah bahkan meureunan anu teu kabiritakeun anu teu kapiralkeun seueur gangguan-gangguan ka jalma-jalma nu mukmin ka jalma-jalma anu muslim ti saha ti jalma-jalma kafir model di Palestina gitu kan tamata urang mah bersyukur beruntung teu aya anu ngancam ti jalma-jalma kafir aya betah gitu kan ya sugan dilarang pengajian teh dibubarkeun teu aya sugan dilarang salat dilarang naon ngumandangkeun adzan henteu mata intina mah sing beuki daraha kita betah urang teh pengperiheun jalma-jalma mukmin kapungkur rek ibadah rek naon negrakeun siar Islam teh hese kitu intina mah kahartos kusadayana tah mata upami aya siar agama Islam hayu urang teh dukung ulah kalah di naon melempem urang teh aya siar agama Islam pengajian mangga dukung aya siar agama Islam suara adzan suara Al-Qur'an sok ku urang teh naon dukung atanapi urangna bergabung kana eta naon siar agama Islam wa may yu'azzim sa'airallah fa innaha min taqwal qulub cenah sing sajalma nu ngagungkeun siar agama Allah maka eta teh ngagungkeun siar agama Allah teh sebahagian takwa na hate berarti kieu ibu-ibu bapak-bapak semua yang ada di sini sing sajalma anu hatena atawa dirina mung atawa teu hayang ari mung teh naon teu hayang ari teu hayang teh naon alim bergabung dina mengagungkeun siar agama Islam berarti geus eueuh sebahagian takwa hatena eta teh naudzubillahi min dzalik rek menang laduni ti Allah kumaha takwa hatena ge geus eueuh kitu belagu gue nu aya gitu merananya tak gitu mencek bahasa kasar nama ngomong we loba ari kanyaho
eueuh tah gitu. Lamun cek bahasa Sunda kasar mah gitu. Tah kitu inti namanya gitu jam seberapa dah jam 4 wae inti nama ieu mah urang silih emutan kanggo sadayana bahwa urang teh ku Allah Subhanahu wa taala wah dipasihan nikmat luang, dipasihan nikmat naon cenah? Nikmat luang, bukan hanya saja nikmat uang. Sok sanajan ku Allah urang teh kurang dipasihan nikmat uang, tetapi Allah Subhanahu wa taala seueur pisan memberikan nikmat luang Allah teh. Tah nikmat luang eta mangga urang gunakeun ku urang sadayana untuk menegakkan bergabung ngagungkeun siar-siar tanda-tanda kebesaran agama Allah. Tah kitu we inti nama biarkeun deui pangaosan da urang teh masih keneh naon mampu jeung kongang pikeun init pangaosan. Urang biarkeun deui salat berjamaah da urang teh masih keneh dipasihan kongang pikeun ngalaksanakeun salat berjamaah. Tak kitu we ieu mah maparinan emutan ka diri pribadi sim kuring umum kahadirin sadayana. Mudah-mudahan urang sadayana ku Allah Subhanahu wa taala sabada ngupingkeun ieu ayat, sabada ngupingkeun ieu pangaosan oge sim kuring anu nyarioskeunana sing meningkat, sing makin meningkat keimanan, katakwaan ka Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Ngahaja supados henteu bosen, supados henteu jenuh diselangan ngaos pikih teh ku ngaoskeun tafsir. Insyaallah kapayuna urang ngahanca deui pikih prak-prakan ibadah sinareng anu sanesna muamalah oge munakahah. Pamugi we urang sadayana sakali deui ngadua ka Allah sing dipaparinan yuswa anu panjang bari sehat ayanina ibadah ka Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Sakit